kuari ti luhur geus karar itu, kemudian ti kelas pemborong geus karar itu, kelas calo geus karar itu, kelas pemuda karar itu, kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama, nyukseskeun sekupi, nyukseskeun apansa. Ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pada ngacak. Kiai teh jeung organisasi nutup para ruguh, kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah. Kiai mah teh ngajakan ka agama, ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis. Kunaon didukung atuh kiai? Kiai mah cukup bae, budak ngadoakeun bae atuh, sing balalender bae. Ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing. Awas ya ku aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing. Ji pondok geus dibangun nih, tah eta kiai geus ngacak, kiaina geus kos kitu. Batur nyaritakeun korupsi di luhurnya na ge horenganan mbahna korupsi. Dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal, eta teh nejis teh kos kitu teh. Racun teh bangunkeun ka pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh hartina perpuluh. Eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren, sempilkeun di majelis taklim. Majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis, mungkin santrina mungkin ngararaji. Nu tadina jamiahana geus saya bareunana 300 mah kuari ngan tiluan majelis geus hebat, listrik geus bagus kok ieu teh daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah. Anu ngangkat bupati masyarakat, nu nurunkeun kudu masyarakat deui, nu ngangkat gubernur masyarakat, mun urang mampu bareng nurunkeun bisa. Di demokrasi mah kos kitu. Demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Rakyat memilih, rakyat bisa nurunkan. Presiden dipilih ku rakyat, turunkan. Bismillah, entah akur mah ku rakyat kene, ganti harita kene. Lu tadina SBY turun, ganti ku si peot. Beres. Gitu di negara demokrasi, nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia enggeus jadi tim sukses aing, nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui Sapinah Riyad Takrib. Diangkat ku aing. Batur kabeh nyebutkeun tab, kemana tab? Menang nitah saha ustad-ustad. Menang 2 tahun naik, yai kemana yai? Menang saha tanang ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae. Kabelah dia lah mbah, kemana mbah? Mbah Anom. Menang saha? Kabelah itu lah abuya. Menang saha ngangkat tetap menang Allah, jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiai